dan penting mah pembuktian ulah syaur tanpa bukur capetang tanpa kenyataan ku sabab leungeun dua sungut hiji teh urang teh kudu loba gawe lain loba ngomong bener mun kitu dina beungeut teh sungut aya 8 baik kalau loba ngomong nya dan penting mah pembuktian kenyataan komo ayeuna mah pan rakyat teh geus kritis komo iya panita sekupna leutik tiba heula nepi ka aya geus sok denge-denge ku sia lolobana pamimpin ngan saukurina sungut unggul gitu Kang nya jiga nu panina mangsa kampanye mangadak-adak dareukeut ka rakyat dina mangsa kampanye mah daek ulin ka kampung-kampung daek belusukan kadang-kadang dina mangsa kampanye mah nu gelo ge ditanya nya janji murulu ka rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah geus ngajedog jadi pamimpin eling ka rakyat rata-rata gitu nya lolobana geus jadi pamimpin mah culang cileung dengan proyek